Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 74. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Pameran. Ieu yasana Ibu Tini Karatini. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Sanyana manehna mah teu pati purun nenjo pameran teh. Ceuk pikirna keuna nahaon nalajo pameran lukisan, mangkaning pelukisna oge pelukis angkatan anyar nu modern, geus tangtu lukisanana teh teu nu coret-coret teu mata kaharti teh. Pendekna mah cenah eueuh pikareseupeunana wae lalajo pameran bangsa kitu mah. Beda lamun pameranana bangsa pameran industri saperti nu sok mineng diayakeun di kotana. Da meh noron unggal poe lalajona ge eta resep lalajo nu tungguna cenah atawa nu ngalayananana. Da maranisna luar biasa. Bubuhan menang meting meureun angot pameran batik mah atuh pameran bangsa mode-mode. Tobat weh jeung ku Aramis Budi deui murah imut berehan kelet. Mun seug manehna loba duit kawas batur cenah atawa boga kakawasaan weh darek milu ngadaptarkeun pajar teh jadi purah nganterkeun atawa purah mawa ka restoran teu kitu piknik weekend di puncak. Ari seug mungguh ieu mah bet pameran lukisan paling-paling nenjoan gambar nu baralem teu beunang diajak imut. Tapi eta baturna nu ngaran Rahmat keukeuh ngagugujeg pokna teh rugi si laing euy teu nenjo pameran ieu mah moal sataun sakali aya pameran nu ajen senina luhur kawas ieu. Dewek mah teu pati ngarti kanu disebut nyeni zaman ayeuna teh. Teu ngarti sote lantaran teu wawuh geura geus wanoh mah jeung euy cenah bari nyigeung. Atuh lalajo nu lalajona teu resep kana lukisanana ge sok loba barudak SMA geura. Bari rada teu purun manehna dangdan, tapi ari lebah nyisiran mah mani aya saparapat jamna. Eta cenah sugan panggih jeung nu lalajo nu perlu dilalajoan teh. Geus disisiran ge hayoh diusap-usap deui buuk teh. Pek ti gigirna ditetel ku dampaleungeunna, ti luhurna disurungkeun di arah muncugug hareupna. Sanggeus tungkul tanggah jeung kerang kerung hareupeun eunteng kakara anggeus dangdana teh. Pukul 4 berhal arindit teu tutumpakan lalempang wae da deukeut tempat pameran teh jeung kabeneran hade poena. Datang kanu dijugjug geus loba nu daratang katenjo di belah kenca aya hiji dua mobil jeung jeep nu diparkir. Deukeut lawang asup aya nu diuk nyang hareupan meja. Luhureun meja aya buku rubak jeung tumpukan kertas kandel menang nilepkeun. Memeh asup nu lalajo teh naruliskeun heula ngaranna dina buku teh. Tuluy di asongan kertas nu dieusi daftar ngaran-ngaran lukisan jeung pelukisna. Dibeli tah kataloges teh Rp25 salambar. Manehna ge jeung Rahmat baturna teh teu tinggalkeun naruliskeun ngaranna dina buku teh. Tapi ari katalogesna mah ngan meuli hiji. Pajar teh sakitu ge moal bea kuduaan. Teu jauh ti sangkaan cenah barang bus teh manehna culang cileung wae kawas bangsat neangan raweleun. Beda deui jeung baturna Rahmat teh. Sigana ku manehna mah unggal lukisan di titenan nya-nya komo barang srog mah kana lukisan nu dingaranan indung jeung anak. Neteupna teh mani ulang-ulang wae ditilik mundur maju. Nah aya lukisan endah-endah teuing cenah. Geramid tenjo eta komposisi warna jeung gurat-guratna manila lembut kitu ngagambarkeun rasa asih jeung deudeuh nu hese nyaritakeunana. Eta si budak geura meni bangun tentrem aya dina rangkulan indung, tapi tenjo deui panonna nu surem ngagambarkeun kasangsaraan jeung kasedih nu sigana geus lila jadi batur hirupna. Manehna ngalieuk rada heran sabab ku manehna mah teu karasaeun endahna
naon cenah awewe regeng kitu leungeunna raranggoas jaba budak nu merongkol teh siga cacingeun teu kaharti cenah si Rahmat make katari ku gambar kitu. Nu lalajo sajana nu dareukeut kana eta lukisan sigana katari ku carana Rahmat nenjona eta lukisan. Mun Rahmat pindah kana lukisan sejen bring deui naluturkeun siga nu hayang nyaho kumaha komentar ki Rahmat. Ari ieu gambar naon Mat? Beungeutna siga paretot. Manehna nanya. Nu kitu teh lukisan kubisme cenah. Picasso nu kamasur lukisan kubisme nama Picasso. Manehna kakarang ngadenge ngaran kitu. Saha Picasso teh Mat? Ah benernya moal nya silaing teu nyaho Picasso acan. Ngomongna rada diharewoskeun sorana bangun manghandeulkeun tapi panonna pinuh ku cahya-cahya gumbira. Picasso teh urang Spanyol turunan Perancis cenah. Rahmat mimiti nerangkeun gayana teu beda ti guru nu keur nerangkeun soal aljabar ka murid nu pangbodona. Pelukis mah ya nu hese neangan bandingna. Salah saurang nyeni weh. Lukisanana kamasur. Lukisanana nu kamasur di antarana wae lukisan nu disebut Guernica. Loba pelukis-pelukis sajana nu kapangaruhan ku anjeunna. Seperti upamana wae lukisan ieu wae tah bari nunjuk kana salah sahiji lukisan anu ngagantung hareupeunana. Tapi ieu mah teu pati hasil lukisan teh Rahmat nuluykeun. Gurat-guratna kurang tegas siga nu asa-asa. Memang sigana pelukisna can bisa nangtukeun corak mana nu rek dianut ku manehna siga nu ngararampak keneh. Tapi geura lukisan nu ieu mah sarerea reok dinuturkeun Rahmat. Pira kembang sasiki tapi geus bisa ngagambarkeun keagungan nu dikandung ku warnana nu sederhana. Gurat-guratna hirup pinuh ku carme jeung elegan. Benarnya kasederhanaan teh leuwih endah karasana batan nu kaleulewihi. Manehna olohok eta ki Rahmat make bisa ngomentaran sagala ti iraha cenah manehna nyobat jeung pelukis. Atawa bisa jadi manehna sorangan loba kanyahona tina soal lukisan. Bener aing tinggalin zaman cenah jero hatena. Manehna ngarasa kaelehkeun ku ki Rahmat sabab najan sarua pada boga mata tapi teu beunang dipake nenjo. Najan sarua deui pada boga rasa tapi teu bisa ngarasakeun kaendahan nu ku batur karasa nikmatna. Anggapan ki Rahmat ayeuna rada beda, rada aya ngahargaanana saeutik. Kadenge ku manehna Rahmat nyebut-nyebut ngaran nu sama sakali asing keur ceuli manehna. Seperti Vermeer jeung Van Gogh, Cézanne jeung Gauguin. Saha sih maranehanana teh? Tapi ari rek nanyakeun deui mah manehna teu wani sabab sieun disebut belegung. Jadi ngan ukur unggut-unggutan wae teu beda ti dederuk nu dicetrek-cetrek ku dununganana. Tapi lila-lila mah karasaeun keselna ngadengekeun omongan nu manehna sorangan teu ngarti persoalanana teh. Tuluy wae nyelandap kaluar tina eta riungan neangan tempat nu rada lowong. TSK nepi ka 250.000 hargana. Manehna ngadenge nu ngagarandang gigireunana ari dileuk horeng lukisan indung jeung anak nu hargana sakitu teh. Tadi mah teu tunya tenjo kana hargana. Ari horeng handapeun lukisan teh aya kertas nu ditulisan parantos digaleuh ku juragan anu direktur NP anu. Ae cenah. Ari sugan teh nu baleunghar mah eueuh minat kana bangsa nu nyeni-nyeni. Horeng ayeuna manehna nurutkeun batur milu nenjoan harga-harga lukisan teh. Sabaraha ta minta hargana Cep? Ceuk salah saurang nu lalajo ngaharewos ka manehna. 150.000 Mang. Kusaha cenah digaleuhna Cep? Ku dokter Ripai. Oh, atuh eta mah dokter langganan sarerea, pantes we rek loba duitna oge. Oh, naon alusna gambar eta teh Cep? Ceuk Mang mah siga rek laruntuh imah teh, da suhunana oge reyod. Tihangna darengdek jeung eta tangkal geura. Bet siga gambar ramo eta mah. Budak Mang ge bisaeun ngagambar kitu-kitu wae mah Cep. Manehna nyarengeh sabab teu bisa mere keterangan naon. Hareupeunana aya barudak mojang ngarilikan lukisan nu ngagambarkeun kahirupan di Bali ti tukang nama. Sigala Luis eta mojang-mojang teh ku manehna rada disampeurkeun bari api-api milu ngilikan lukisan teh.
Katanya jawab ku manehna eta lukisan teh geus aya nu meuli ku gegeden nu ieu mah. Rakyat leutik pantar urang mah moal bisa we hayang miboga lukisan nu kawas kitu teh nya. Kadenge ku manehna salasa urang ti eta mojang teh ngomong ka baturna. Moal tembal baturna kajaba mun lamun naon mun kabogohna jadi pelukis bari nyekikik. Ah embung sok dekil atuh neangan nu bersih kai saleuserian. Dasar awewe manehna ngagarendang bari ngaleos. Deket lawang aya lukisan gede ngajeblag nisah ti batur ku manehna disampeurkeun diteuteup salila-lila. Ieu teh tibalik kitu gambar teh mana luhurna mana handapna asa sarua wae. Dupi ieu lukisan naonnya kadenge aya sora halimpu tukangeun celikna manehna ngagebeg ari diliek hatena mani nyeblak. Eta rupa si horeng teh teu jauh ti sorana. Di pelong teh matak hese ngiceup ngan edas pertanyaanana. Puguh manehna oge keur rieut. Tapi dasar atuh perbuatan anu geulis meureun akal teh bet jadi mencrang. Oh, ieu teh lukisan abstrak. Manehna nembalan abstrak nu geulis heran. Muhun abstrak ari abstrak teh teu konkret. Nu geulis mesem imut leutik lucuna meureun. Naon maksudna nya? Jadil teh bet make tuluy tatanya gerantos hatena. Manehna luak liuk ngaliekan Rahmat. Tadina mun deukeut rek menta tulung. Tapi Rahmat keur dirariung ngarilikan lukisan-lukisan nu dingaranan parahu. Ari rek boboleh manehna teh geus kagok asong. Ras wae ingat kana keterangan-keterangan Rahmat tadi. Aya sawareh-wareheun nu napal dina uteukna. Tuluy disusun dijieun omongan. Pokna teh cenah. Ari pelukis ayeuna mah siga nu heueuh wae ngagambarna teh kumaha kareteg hatena. Nurutkeun pangajak jiwana. Jadi segala gurat-guratna anu dicoretkeun dina lukisanana teh ngabogaan jiwa nu keur jelema saliwat mah moal kaharti naon maksudna. Jadi kudu dipikiran heula sabab aya persoalanana. Jadi muhun kitu lukisan nu ieu oge coretan-coretanana teh miboga jiwa nurutkeun kareteg hate si pelukis cenah rada aragareuge. Oh muhun cek nu geulis teh kawas nu ngarti wae padahal daek sumpahna manehna sorangan ge cenah teu ngarti naon maksudna omongan nu ditorolongkeun bieu teh. Gigireun lukisan nu bieu aya lukisan nu leuwih leutik nu geulis teh maju ka lebah dinya manehna teu wani nuturkeun sabab sieun ditanya deui mangkaning eta teh lukisanana nahaon cenah teu beda ti penampang sel kayu moal nya kudu nerangkeun turgor jeung jadina sel onaman da lain ilmu tutuwuhan. Tuluy wae nyelandap lalaunan kaluar bari ngagibrig-gibrig ka mejana bet ngadadak hareudang ti korona karaseun garing hayang nginum ret kana kertas dina tembok gigireun wawangunan nu dipake pameran teh ku manehna dibaca kafetaria. Ah keun wae antep ki Rahmat mah bongan pidato wae cenah bari ngalengkah asup ka kafetaria. Manehna neangan tempat di beh juru jeung hareup ka jalan. Gigireunana rada behareup dua pasang awewe jeung lalaki keur ngariung yang hareupan goreng suuk, goreng sik-sik kentang jeung lemper nu diwadahan dina baki perak bakar. Gelas kristal nu sukuna lalenjang leutik eusina beureum ngarenclong metak uruy nu keur halab-hab nu keur dariuk teh make diilik-ilik sagala ku manehna teh. Sigana jelema baluncir duit pikirna beda dangongna daweung ludeung sari nguntuk siga nu pinuh ku kayakinan yen dunya beunang dibeli ku duitna. Manehna seuri sorangan sabab karasaeun hatena aya rasa sari sirik. Eta teh anakna atawa pamajikanana panonna teu boleh neuteup kana meja ayeuna dipake melong awewe nu make baju beureum. Celikna nu katutupan ku buukna dijucungkeun ka luhur reuncem ku permata nu babaracakan. Kongkorongna ngajelur sed leutik meusan ti rantai anjing. Gelangna nu diruntuyan gengge laleutik ting karenting di aradu mun leungeunna dipake pepeta nimbulkeun lamunan nu endah saperti manehna ngadenge jentrengna kacapi tengah peuting. Manehna ngarenjak basa aya nu ngasongan daftar dahareun nu tuluy nangtung ajeg gigireunana.
cenah panona nutur-nutur curugna nu dipake nunjukan harga-harga dahareun. Ampun pokna deui dina hatena, tapi sugan milu nyeni harga teh tah naon ye pangmurahna hargana mah. Cikopi nya cikopi wae tambah era kagok asong pahit manis. Pelayan teh nanya bari nuliskeun pesenanana. Manis jawabna. Juraha deui ngalamun tambah kesel pek ngadengekeun nu ngarobrol tapi bari api-api wae. Kang cek awewe nu baju beureum teh kalalaki gigireunana nu kumanehna disangka bapana teh. Oh pamajikanana manehna ngengklokan dina hatena nu ngora meureun atawa teuteuneunaana saha nu nyaho. Abdi mah teu ngartos kadenge eta awewe teh nuluykeun nah nganggo digaleuh lukisan nu eta teh. Nah resep kakang teh kana lukisan kitu. Abdi mah terus terang wae teu diberean resep. Lain resep dibeli teh peda keur umum wae lukisan nu karitu. Keun eta mah tendeuneun dinu titik-titik di kota cenah bari nyerengeh. Urang mancanagara mah sok raresepeun gerakan lukisan kitu teh. Kapan Profesor Sekiper mah manipok deui muji lukisan nu ngagantung di kamar kerja akang. Pajar teh cenah bisa milihna. Ngomongna bari ngodokan pesak nyokot wadah rokok trek dibuka song diasongkeun ka lalaki nu diuk gigireunana. Ari ayi matak ngagaloe eta teh kumaha? Ari akang moal nyawae atuh ari akang ngagaloh. Ari abdi henteu kuriak disangka teu boga duit. Nyami bari ngalieu ka awewe gigireunana nu make baju koneng nu diajak ngomong ngajanggilot. Dasar cenah Cikopi geus datang diteundeun hareupeunana sikap pelayan teh karasaeun rada kurang hormat ka manehna teh. Neundeun Cikopina gagabah nepi ka bahe saeutik ngalembereh kana tatakanana. Gelas dicekel ku dua leungeun. Suruput tobat kopi ieu teh atawa sangrai jagong. Leukeun make nanya pahit manis sagala. Ari pahit-pahit keneh mah manehna gagelendeng. Ngeunah keneh Cikopi bisi ti di pengkolan 5 perak sagelas. Nginumna bebas bisa bari sila tutug. Teu beak setengah na acan manehna nangtung sanggeus mayar tuluy kaluar. Luak liuk nenjoan baturna kasampakeun ngobrol jeung Mojang sapasang di lawang panto. Gancang disampeurkeun tadina mah hayang diwawuhkeun tapi Mojang teh ngaleos manten. Mangga atuh ieu diantos ku pun bapa di kafetaria amang kaditu atuh ceuk Mojang teh. Mangga kan tenan kayak bade ngahajakeun tembal baturna. Manehna bati hareugeun. Baralikna ngahaja nguriling heula ka kota mapai-mapai trotoar, sisi-sisi toko ngajajar dadampar dagangan rupa-rupa kerajinan tangan, tiruan ukiran Bali atawa Japara, tas jeung kepet katut karembongna, barudak reangna lawarkeun koran jeung majalah, warta bakti, pikiran rakyat, sifat tahunan, mangle, selekta jeung nu sejenna deui. Hareupeun toko buku ngajajar nu dagang gambar ditangkod-tangkodkeun sisi tembok atawa digolerkeun di handap. Gambarna karereanana gambar awewe setengah dada, setengah di baju ukur dilapis karembong ipis. Aya nu tungkul bari imut, teu beda ti kueh meunang nyitak. Teu kitu gambar kaendahan alam. Aya gunung pepek jeung sawahna. Sawungna jeung jalan rondana. Teu kitu leuweung jeung curugna katut batu-batuna. Tah euy, manehna Noel. Baturna Noel baturna. Manehna Noel baturna bari nunjuk gambar pamandangan. Da dewek mah ngarti nenyo gambar nu ieu mah. Mun gunung, kapan nya gunung, tah eta sawahna, itu saungna. Atau eta gambar awewe geulis, pipina lalimit, dadana buleud naronjol. Ari seug nu tadi mah gambar awewe teh blog wae setan, matana marolotot, pipina siga dipasi-pasi, lain kadu sapasi. Sigana ngan silaing wae meureunya nu bisa ngarasakeun kaendahan lukisan tadi mah.
untung da dewek mah ampun butek puguh dewek ge sarua teu ngartina naon tembal baturna bangun senang kumaha manehna ngarenjak bari neuteup beungeut baturna anu tadi ngocoblak siga nu heueuh teh ari tadi ngocoblak siga nu heueuh teh naon wae atuh eta mah ngapalkeun nasi laing teu maca resensina dina koran si kunyang tamat cenah pamirsa Kota Batik 21 Ramadan 1382 Hijriah. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.